Ya, besok ditunggu jam 6 pagi. Nah, kalau sudah kumpul, langsung berangkat. Assalamualaikum, Pak RT. Ah, iya, aya tamu. Biasa warga dia. Duh karek naon. Ya, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha cenah namanya eta Pak RT? Nu nelpon? Naon sih? Kepo, lain urusan maneh eta mah. Ya, ente teh aya urusan naon ka dieu? Iya Pak RT. Abi teh di umur 15 tahun di Surabaya nya. Terus? Nah, terus di Surabaya teh langsung abi teh ke Bandung gitu. Oh, berarti rek ka dieu teh rek ngajieun surat pengantar jeung KTP. Nah, eta Pak RT terang nama kena naros atuh. Lain kamu wae ieu teh. Ngaran ente teh siapa ngaran ente teh? Nami abdi. Heeh. Nami abdi mah Ujang Rahmat. Ujang Rahmat. Kemana Pak RT teh? Sepi Pak RT. Keur sarare di kamar. Oh, bakal ganggu mah. Wah, Nya tuh. tah, Pak RT mah minta persyaratan. Persyaratannya naon? Minta foto. Minta foto. Heeh. Siap. Oke, Pak RT. Siap, Pak RT. 1, 2, 3. Oke, siap, Pak RT. Tuh, terus. Lain gitu. Salahudin. Kita minta foto. Maksud Pak RT teh foto nu geus jadi geus dicetak. Ngobrol tuh, jat tadi. Siap, aya, Pak RT, aya. Ukuranana 2x3. Genep. 2 lemar. 2x3 genep. Ari 2x3 mah genep. Jang KTP mah 2x3 2 lemar. Iya genep, Pak RT. Panjangna 2, lebarna 3. Maksud Oh. Pak RT teh kitu. Ya, siap, siap. Tah enak ku Pak RT rek dituliskeun. Terus naon deui? Tanggal lahir sabaraha? Is, ekuasian surprise-nya. Ngaco didinya mah. Naon tuh? Maksud teh tanggal lahir teh jangan data aja KTP. Oh, sugan merek surprise, Pak RT. Ah, Yang merah ieu surprise. Ku pede-pede teuing. sabar Pak RT. Ih, muka-mukaan wae Pak RT teh. Sabaraha? 12 12 04 04 91. 91. Iya, Pak RT bisa terpercaya mata. Nah, nya. Kok iya geus jadi atuh? Mantap. Tereh di dia mah RT alus sigap. Ya. Nuhun, RT. Assalamualaikum. Tuh paling teh. Warga teh